Coy, maneh apal teu oray? Oray teh sato anu panjang, lesang, teu boga cokor, tapi gerakanna halus jeung nyurung awakna ka hareup. Oray teh aya anu gede oge aya anu leutik. Kade coy oray mah bisa macok jeung boga racun, aya oge anu teu ngabahayakeun. Biasana oray sok cicing di leuweung kebon, sawah, atawa tempat anu loba jukut jeung batu. Hakaneun oray nyaeta beurit, bangkong, manuk leutik, atawa sato leutik anu sejen. Jadi sabenerna oray mah aya mangpaatna oge, misalna ngajaga supaya beurit teu riab teuing. Tapi kade, lamun manggihan oray di imah atawa di kebon, ulah panik, santai weh ulah langsung di kojoran. Karunya, lamun bisa mah diusir deui cenah balik ka alamna. Tapi lamun bahaya, lapor kanu ahlina supaya diamankeun. Oray teh lambang kawani jeung kasabaran. Manehna nunggu mangsana datang, terus langsung nyerang. Inget lur, oray wae sabar jeung fokus. Manya maneh sok buru-buru kesel padahal can usaha. Tong hilap like, komen, jeung subscribe channel YouTube Kuring Konten Edukatif 9097.